Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Wallahu a'lamu bimurad walillahi lan ikut tetep Allah al-asmaul husna pirang-pirang aran kang becik atu satu ati sahuna tegas sangalan 90 alwaridu bihala disukang tumega biha kalawan tisawati sunapa al haditsu hadits wal husna muaddatsul ahsan utawi husna iku muaddatsul lapat ahsan fad'u maka pada ngundang sira kabeh ing Allah samu tegas nyebut sira kabeh Allah biha kalawan asmaul husna wa dharu lan ninggal sira kabeh utruku tegas ninggal sira kabeh alladzina yulhiduna ing wong akeh kang pada nyelewengaken ya ladzina kabeh min al-hada saking lapad dan citak saking lapad al-hada wal hada yamiluna anil haq maknana iku yamilun condong ya ladzina kabeh adoh saking hak fi asma'ihi dalam pirang-pirang aran Allah istaqab sekira-kira boronto ya alladzina minha saking asmaul husna asma' ing pirang-pirang aran li alihatihim kadua kitu pirang-pirang pangerane alladzina kallati kaya lapad lati kalata kaya lata istaqautai ngamustaq ya alladzina kabeh minha saking boronto maksudna ngamustaq boronto minha saking asmaul husna ing pirang-pirang aran kang tetep kade pirang-pirang pangerane alladzina kallata minallah kaya lapad lata dan citak saking lapad Allah wal uzza lan uzza dan citak saking aziz manat lan manat dan citak saking minal manan saking lapad manat sayujzauna besok bakal den balas ya laina kabil akhirat ing dalam akhirat jaza amma kanu ya'malun kalawan babalas sebarang kang ana ya ladzina kabeh iku migawe ya ladzina kabeh wa hadza qoblal amr bil kitab wa hadza lan utawi ikilah kitu alladzina yulhiduna fi asma'i iku tetep ing dalam sadurunge perintah kalawan perang wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun. Allah alam bimaradi wa mimman lan iku saking wong kang ngadamel isun agung ummatun utawi umat yahduna kang nuduhkeun ya umat kabeh bilaki kalawan bener wa bihi lan kalawan haqq ya diluna adil ya umat kabeh jejeg ya umat kabeh utawa umat ya nabi laki iku umat Muhammadin umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama fi hadisin kaya barang kang tetep ing dalam hadis.
Tadi Gusti Allah nyaritakeun tentang jelema nu sasar. Jelema nu sasar teh jelema-jelema nu poho ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilu. Etalah jelema-jelema nu poho ka Allah cilaka. Aya nu sama sakali teu jaho ka pangeran Allah. Batu kayu nu dipangerankeun kafir. Aya nu nyaho Allah teh pangeran tapi nyana poho ka Allah. Ku pohona ka Allah mabok terus bae. Judi terus bae, zina terus bae. Eta keur poho ka Allah. Leletikanana eta gulede eta gulede eta mamaehan gulede eta leletikanana daek nonton TV teu eureun-eureun. Obrol-obrol main catur teu eureun-eureun. Main remi lalagaan eta ge leletikanana poho ka Allah. Hahapean teu eureun-eureun eta ge poho ka Allah. Eta ge termasuk lamun tadi mah okos kebo ieu mah nu hahapean mah taruhlah kos embe lah turun setiknya atau kos soang ieu lamun aya jelema nu hahapean eta derajatna sareng soang beunang kurang digerokeun wang ka mana wang soang ai nu ieu mah lain soang deui ieu mah bapak kolot soang bapak kolotna. Heseta teh hayang inget ka Allah teh poho be sebab timbanganana leuwih resep kana materi, timbanganana leuwih resep kana duniawi. Nu mata kageserna teh ka dunia bae ka materi bae. Neuleuh motor resep emang kadinya resepna, neuleuh mobil resep hayu bae urang mah, neuleuh sawah resep, neuleuh awewe homo resep ge aya 7 kali resep. Ih, pohara. Eta emang kadinya. Da, eta jelema sasar kabeh ge. Eta sasar eta kabeh. Eta jelema sasar eta kabeh depan paroho kitu teh jelema sasar. Ulaika humul ghafilu. Urang ieu nu dieusian bae ku Al-Qur'an ye poho deui. Inget ka Allah teh keur di majelis doang keur ngaji. Nyaritakeun bahasa Allah Al-Qur'anul Karim. Oh nya bahasa Allah. Negeri terjemahkeun saaya-aya urang. Oh ingetna ka Allah. Keluar beti majelis. Mulai. Oh. Ya Allah. Wow. Nu mantag sabalikna jelema nu poho ka Allah nu sasar teh horeng aya jelema nu inget bae ka Gusti Allah. Iyalah jelema-jelema nu selalu inget ka Gusti Allah, ingetna kana sakumaha anu keur katrapan ka dirina. Mentak ku Gusti Allah di bejaan urang teh horengaran asma Allah teh loba endeu ka mana bae urang nyebut mangga cik Gusti Allah walillahil asmaul husna. Aya 4 ayat anu nyaritakeun tentang asmaul husna dina Al-Qur'anul Karim salah sahijina ieu. Ayat lain ayat ayaman tad'u falahul asmaul husna. 4 salah sahijina ayat anu nerangkeun asmaul husna ieu. Walillahil asmaul tetep ka Allah aya ngaran-ngaran anu bagus.
sabaraha ngaran nu bagus sakumaha hadis Kangjeng Nabi ngajelaskeun aya tis'ah wa tis'in 99 padahal lain ngan 99 sebab seluruh kesempurnaan ngalengitkeun kakurangan eta adalah asma Allah ngan ieu Kangjeng Nabi ngajelaskeun 99 ieu geus cukup jang urang wallah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Qudus Salamul Mu'min terus datang ka anggeus daripada ngapalkeun nomor SMS mendingan ngapalkeun Asmaul Husna komo geus kolot mah Asmaul Husna tuh kurang dibabaca lamun hayang urang di jero kuburan ke ketika maot di dahar cacing maka apalkeun Asmaul Husna beleger gara-gara Asmaul Husna Masya Allah tapi lain sakadar apal Asmaul Husna teh kudu jeung makna-maknana malah mah dina hikmat ieu mah keur carita hikmat telanan dina hikmat teh teh kurang teh bisa dihitung Asmaul Husna teh kemudian aran urang ge dihitung ngaran urang sabaraha Asmaul Husna engke aya sabaraha mun pas kadinya tangawiridna kadinya lamun jelema ngaranna Ar-Rahman geus teh mah ulah hese-hese muridna Rahman bae lamun jelema ngaranna Rahim geus muridna Rahim bae lamun jelema ngaranna teh Saleh geus bae ngawiridna ya Sholih ya Sholih ya Sholih ya Sholih ya Sholih maksudnya soleh ge eta mah soleh Allah ulah ya Sholih ya abdi ya Sholih ya abdi ya Sholih ya abdi tuh kan lamun urang lain eta ngaranna urang teh lain termasuk Asmaul Husna lain misalna ngaranna teh Bakri tapi teu make Umar anu Umar Bakri nah dihitung ba sabaraha kap sabaraha ro sabaraha hitungna kabeh lamun urang ngitung Asmaul Husna kabeh lamun ngitung de kawin mah nu sukun mah ulah Bakri ba hirup kap sukun ulah urang dihitung ro hirup ya ulah itu kita hitungan dukun dah mah. Asmaul Husna itu enggak be. Ba 2, kap 20, 2 jeung 2, 2 jeung 2 20 jeung 2 22. Bakri ri 200. Nah, 222. Ya, 10 220 Bara. Terpercaya aing sih mah. Sebenarnya tak ayo sama tuh saya pohon deh kan berarti 220 12 kumaha sih Kak 2 kap 2 dah 2 kap 20 berarti 22 nah ro 200 berarti 222 iya 10 232 tuh lah boleh sih ngomong ngomong berarti 32 teangan orang Asmaul Husna sok Ar-Rahman sabaraha Ar-Rahim sabaraha teh potong biasa ya potongan babari teh dipotong nangke set akurkeun kadinya tah engke wiridna kadinya tereh gila-gila urang ngaran urang segitu lihat segitu geus dihitungan ku ulama kabeh set ujung sakea ngaran ieu set sakea wiridna eta urang ini lamun urang ngawiridna akur jeung Asmaul Husna penta geus ku urang make ngaran eta tah wah ujian bisa hiber urang dihandap manuk di luhur hiber hikmat terperkibat tapi eta bagus hikmatnya bagus sama kos gitu mah jang wiridan sehari-hari urang baca Asmaul Husna cek di dieuna ge Allah teh ngabogaan 99 Asmaul Husna disebutna ngaran fad'uhu sebut ku aranjeun kabeh
eta Allah make nu 99 enter sepanu mana ayo gara pada'uhu samuhu biha sebut urang resepna ya Rahman ya tu baca kurang ya Rahmanu ya Rahmanu ya Rahmanu ya Rahmanu ya Rahman urang resepna Rahim ya Rahimu ya Rahimu ya Rahmi ya Rahimu urang resepna Malik ya Maliku ya Maliku ya Maliku ya Maliku ya Maliku urang resepna Kudus ya Kudus ya Kudus ya Kudus ya Kudus ya Kudus eta mah urang resepna Salam ya Salamu ya Salamu ya Salam urang mana versi Gopur ya Gopur ya Gopur supaya sugi ya Ghaniyu ya Ghaniyu ya Ghaniyu rata hayang sugi berarti kan ya Ghaniyu ya Ghaniyu ya Ghaniyu urang hayang fakir ya Fakiru ya Fakiru ya Fakiru al Fakiru wal Ghani eta ngaran Allah ya Ghaniyu ya Ghaniyu ya Ghaniyu ya Fakiru ya Fakiru sok gerage mana urang nu resepna ya Sabur ya Sabur ya Sabur ya Daru ya Nafi mana nu resep sok sebut Masya Allah ya Qayyumu ya Qayyumu ya Qayyumu ya Qayyumu bagus sama emang lain gitu nu ngadengin orang Jakarta ya Kayuku ya Kayuku ya Kayuku ya Kayuku daripada ya Kayumu ya Kayumu ya Kayumu ya Kayumu masa Kayumu mending Kayuku ya Kayuku ya Kayuku ya Kayuku tolol bebejakan numerena ini masa ya Kayumu udah ya Kayuku aja ya iya gak apa-apa udah numerena blon deh sarua saeta nu bogana oh renganan boga material nana paingan tengah saya nggak wirida ya Kayuku ya Kayuku ya Kayuku ya Kayuku ya Kayuku blon kabehan tidak ya Qayyumu tuh orang Jakarta mah kan tuh ya Qayyumu ya Kayumu ya jadi mantak mere wirida teh menan gara-gara makrotnya kudu jelas ya Qayyumu ya Qayyumu ya mun enggak di kadengena ya Qayyumu menyana ge ya Qayyumu oh ya Qayyumu iya ieu mah diganti ku Jakarta ya Qayyumu ya Qayyumu ya Qayyumu ngapain Qayyumu Qayyumu mending Kayuku Kayuku ya Kayuku ya Kayuku. Aduh Gusti Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Sebut ku urang nu urang resep nu mana. Mun hayang diutang dihitung pas loba kitab. Aya kitab Asmaul Husna. Geus aya kitabna. Jadi didinya nyaritakeun Ar-Rahman naon sabaraha hurufna khasiatna naon Rahim sabaraha hurufna khasiatna naon Al-Malik sabaraha hurufna khasiatna naon Kudus sabaraha hurufna khasiatna naon ketungtungna aya nyaritakeun urang ieu ngaran saha sabaraha naktuna akurkeun tah jeung ngaran-ngaran Asmaul Husna tadi sabaraha ngaran urang eta sabaraha kadinya pas geun jadi urang pas jeung ngaran urang ujianana Masya Allah mustajabu da'awat gitu eta urusan hikmah tapi urang mah deka Allah eta ge sarua deka Allah ngan melalui utang hitung dipake ka Allah jang supaya mustajabu da'awat mangga tapi nu leuwih bagus mah urang nyebut asma Allah supaya karasa urang mah nyebut Allah teh can karasa ka jero jantung ka jero kolbu kakarak disungut doang boro-boro ilmu nu lain asma Allah ge ngandatang kasungut ieu makan lalawanan anu tadi pedah nu tadi ke nyaritakeunana ulaika humul ghafilun jelema-jelema anu tadi teh eta jelema nu paroho ka Allah sanajan nya maca Quran tapi de korupsi kos DPR lain teu barisa maca Quran tapi korupsi mah terus gopil bae sanajan Quran dibaca menteri lain lalagaan ilmuna tapi pan menteri agama nu itu di penjara nu ieu di penjara pan eta teh jelema pinter tapi kan di penjara
Lain teu bisa maca Quran tapi gopil bae tetep sebab macana datang ka sungut doang. Sabaraha bupati nu santri. Yasin Rahmat dibalik Rahmat Yasin. Sarua sabaraha gubernur. Penjara eta teh akibat penyalahgunaan, korupsi dan lain sebagainya. Apakah PNS teh loba anu mabok? Ambalaya PNS nu mabok. Nu mabok gimana inalaga? PNS matak negara dek bener kumaha PNS lagi mabok. Teu percaya sia ka aing. Teu percaya sia ka aing. Percaya teu? Atuh percaya aing nang sia. Nyawa nang sia. Bahwa PNS marabok. Tes urin pernah PNS Tangerang, tes urin nu mabok sabaraha. Barang sana. Marabok. Nagara dek bener kumaha. Dicekal ku marabok. Masya Allah karim. Timimiti SMP, SMA mabok ambalaya. Baheula Yogyakarta. Ieu teh adalah negara paling hebat disebut lagi kota pelajar. Jawa Barat, Tasikmalaya, kota pelajar. Eta teh geus boga julukan kuari kota mabok. Mabok kuari sararina. Nauzubillah min zalik wa min zalik. Julukan tinggal julukan kota pelajar, mabok. Zina. Tasikmalaya julukan ada kota pelajar, mabok, zina. Tasik Kresik. Ciamis manis. Eta moto ngaranna, moto Sunda eta kos kitu tah. Moto Sunda, Tasik, Kresik, Ciamis, amis, manis. Garut. Saya mau dong Garut domba. Aduh, Masya Allah. Nah, ieu teh lain sakadar disungut. Tapi walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah ngabogaan asmaul husna. Kangjeng nyeritakeun 99. Sok sebut ku anjeun pake menta melalui ngaran-ngaran tersebut kudu masuk hati. Fad'uhu biha. Nu mantak atuh hese yang datang ka tete ulah-ulah nyebut nu lain, nyebut Allah ge hese sebab Allah teh mimiti asmana. Nomor kedua zatna, nomor katilu adalah ngahiji na itihadna. Di bahasa doang. Allah Allahu Allah, Allah Allahu Allah, Allah Allahu Allah. Allahu ya khaliquna, Allah Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Eta teh Allah Allahu Allah. Allah asma, Allah zat, hu geus luhur. Doh. Keur carita Asmaul Husna, wallah. Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Hayang supaya asup ka jero hate teh lain bantrak-bantrakeun. Kudu boga guru urang nu nungtun urang. Lantaran tina Asmaul Husna nu 99 supaya ngahiji nu 99 dijieun 7 makom. Makom teh hartina tempat keyakinan. Urang ibadat teh kan tungtungna supaya yakin. Nyebut Allah ge teu yakin mah atuh sarua bae jeung nyebut tu sejen ngan beda setik. Iya maka pangeran, iya lain. Cuma dah yakin atau gitu-gitu kene. Ibadat datang ka yakin urang dititahna teh. Seluruh kondisi peribadatan, spiritual, lahiriah, keyakinan. Jadi urang nu ibadat teh lambang keyakinan. Lahirna kos kitu berarti keyakinanna kadinya. Jelema ka gereja, oh keyakinanna berarti ka Kangjeng Nabi Isa. Jelema ka kelenteng, oh berarti keyakinanna ka nirwana. Jelema keyakinanna, oh ka Gajah Mada, keyakin dan lain-lain sebagainya. Eta berbagai keyakinan. Kitabna beda-beda. Urang kuari masjid, oh keyakinanna ka Allah. Kamu sholat, oh keyakinannya ke Allah.
Keyakinan eta seluruh peribadatan. Dah dina ka Allah beda-beda. Aya nu kontinu setiap aya azan cepet, setiap aya azan cepet, setiap aya azan cepet. Ka mana pasar? Set. Tah eta tah. Nah, eta sesuai jeung keyakinanana. Allahu akbar, Allahu akbar. Masyaallah, alhamdulillahirabbil alamin. Azan keyakinanna tinggi ka Allah. Bocot kabeh. Langsung wudu. Berarti tinggi keyakinan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jam sabaraha emang dak? Jam 12 angel kana ieu rada turun tak keyakinanana. Turun. Oke lah, tenang helanan. Berjamaah moal ka teh teruskeun bae kitu keyakinanna rada mundur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Jam sabaraha emang jam 12. Aing ngeurik hasilna nya. Aing hasil ke hudang keur Gusti. Turun jasa sama keyakinan. Allahu akbar, Allahu akbar. Azan deui itu budak. Puyang memang ada yang enak. Geus terek handap tah. Geus terek handap tah. Henteu rada deres tah aya nu azan ge rada deres salat mah henteu tapi ngadengnya ke asar asar, ke magrib magrib deres. Nyana kaingetan keneh. Allahu akbar, Allah jam sabaraha ya? Zuhur salat henteu. Ke azan deui jam 3 jam sama Allahu akbar, Allahu akbar. Asar dahar henteu. Salat mah henteu dahar bae balik. Eta geus rendah. Ge Allahu akbar, Allahu akbar. Weh, zuhurnya isuk ege. Isuk ege deui cek nendang geus. Parah tah mah geus basi. Jadi urang neuleuh jelema kayakinanana deuleuh giat dalam salat. Sakitu bae geus. Keyakinanana teh deuleukeun realisasi ibadahna. Guys, Allahu akbar, Allahu akbar. Woi salat, cepat berarti tinggi tak keyakinan. Keyakinan ge kakarak mudag waktu salat berjamaah, kakarak datang ka dinya. Encan ieu, aya deui. Si eta kan hebat amat sih. Kunaon? Asal azan cepet. Horenganan aya rangda. Masya Allah, sisi masjid salakina paeh. Cepet jasa asal azan cepet ya mah. Pamajikan ge pamajikan datang ka ngalem ka haji hebat jasa. Asal azan banyak mah lumpat pohara, mimitina mah di alam. Aju angel sakena balikna. Orenganan. Orenganan buaya darat. Tah, ulah disangka lamun aya anu azan cepet ulah bawa eta teh kadinya ulah deuleuh heula. Lamun nyana teu ngaca, bener salat. Lamun ngaca heula lain. Ngaca heula rapi, kopehna ge embung dengdek, geus sesengitan. Sing ade tah. Lamun deuk berjamaah aya kos kituan sing ade. Rapi sajadahna ge eta kudu rada aya pencurigaan setik. Orangana jauh-jauh mau anak we sial. Eta anak saha? Anak saha? Aku. Anak satu, cek pamajikanna. Anak urang kene. Anak urang di mana? Kenapa ngomong geus anak urang kene, urusan. Mana-mana? Itu dekat masjid. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun cek pamajikanna buka. Jadi masih kene. Itu terserah di dinya mun dek diteruskeun terus mun dek geus-geus boga anak ieu. Budak asa disuat-suat ya hate. Yang kunaon? Kaayang mah bebeja ke de kawin mah moal diizinan. Ngadoguan diizinan datang ke kiamat aing. Geus kieu kumaha tuh? Geus kieu kumaha tuh sakeuna teh. Atuh cenah anak urang ieu teh geus beres. Menang saminggu mau deh. Iya ya di anak di mana? Sial sering jasa mau anak sama budak. Masya Allah bisaan berjamaah atau mah. Ganjarannya langsung. Tah. Adzan giat. Itu berarti tinggi keyakinan. Encan tapi maksudnya kakara keyakinan berjamaah. Nah, kuari bener-bener apa henteu sih ka Allah. Kakarak tidinya. Lamun geus bener-bener ka Allah tinggi berarti keyakinan. Lamun geus tinggi keyakinan, geus ibadah geus mantep jasa. Datang ka keyakinan. Ibadah teh datang ka keyakinan asal geus yakin geus. Ibadah mah asal geus datang ka yakin geus. Urang mah kuari yakinna kagarak datang ge kana pikih, make pikih.
awas takbir kos tu tartain mun eta teu sah kama fi Fathul Muin di bawah salat usolli fardhu zuhri arba'in raka'atin mustaqqa qala mustaqqa adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar Allahu Akbar kalau itu udah jadi adzan ya Allah Allah sejak kaulah salat zuhur 4 rakaat makmuman laitan bar salah henteu sebab emang nyana keyakinanna datang ka dinya kita digetatkeun di jero hate Allahu Akbar sejak kaulah salat di jero Allah awas isian kos tarik Allahu Akbar aya nu aduh can eusi salli Allahu Akbar can kaeusian ngeureut can kaeusian salli fadl Allahu Akbar benang tapi eta urang mencari takos gitu atuh emang ai was-was mah hese was-was geus ti ditu da setan jigana mimitina digugu nah di Banjar gaya guru kula salah sahijina di Banjar jangan mumu salat jangan makos gitu mimi jangan makos gitu heula mun cara motor panas geuna sholli Allah encan nana ge encan sholli Allah encan nana ge encan siap sholli Allah kepanasan sholli Allah karena kamu geus sholli Allah aya salah sahiji guru nu kos kitu tah masya Allah macam-macam di Banjar eta mentak lamun nyana keur mujana ka masjid sholli Allah sholli cak anakna keneh patah setar atuh santri mah wani anak patah dak setar dak Allah masya Allah eta salat eta kos kitu itu asla nah tapi lamun didinya yakin atau didinya lamun urang terus ngagugu bae fikih gitu bae kajun ngaji ka mamana ge ngaji ka Irak ngaji ka Iran ka Mesir gitu bae ngaji fikih gitu bae kos tu tarik Allahu Akbar tapi lamun urang det naekeun diri ngaji thariqah menuju hakikat lain didinya teh nyieun yakin urang ibadah supaya datang ka yakin teh dijieun posna 9 pos tobat pos sobar pos syukur pos zuhud pos tawakal pos kitu khauf roja pos ridho pos mahabbah eta 9 pos 9 keyakinan lamun geus boga yakin di pos eta kabeh bakal ngilu sebab Asmaul Husna asli nama ngan 2 hiji Adam 2 subut ngan 2 Asmaul Husna 99 bahkan keseluruhan asma Allah ngan 2 Adam jeung subut Adam hartina Adamu ftiqorihi ila ghairihi teu butuhna Allah kanu sejen subut hartina tetap subutu gairi subutu ftiqori gairihi ila Allah tetap butuhna salian Allah ka Allah ngan sakitu Adam jeung subut Adamu subut ftiqorihi Adamu ftiqorihi ila gairihi teu butuhan Allah anu sejen Adam artina subutu ftiqori gairihi ilahi
artinya tetap butuh dan salian Allah ka Allah ngan sakitu kabeh dek numbana bae ge jangan datangkeun ka dinya dijieun lah pos 9 sok pos tobat heula sebab asma Allah teh at-taib asma Allah teh kablah dituna as-sabir asma Allah teh asy-syakir asma Allah teh az-zahid asma Allah teh al-mutawakkil terus kabeh nah dijieun kurang teh pos 9 asma Allah sabur gitu sabru asma Allah tobat asma Allah sabru geus urangna engke adalah anu taib asma Allah sabar as-sabru asma Allah sabru urang nu sabar engke bakal asobir asma Allah syukru urang nu syukur ngaranna asyakir supaya bener-bener urang jadi taib supaya bener-bener urang teh jadi sobir supaya bener-bener urang jadi syakir dan selanjutnya dijieunlah pos melalui ahli thariqah seluruh thariqah naon bae pasti kembali ka dinya thariqah qadiriyah tijaniyah Utsmaniyah, Naksabandiyah, Qadiriyah, Naksabandiyah, Khalidiyah, Thariqah, Tijaniyah, Thariqah berbagai-bagai. Seluruh Thariqah kabeh kembali ke pos weta supaya yakin. Ieu atuh lamun geus datang ka yakin mantep. Geus kudu aya nu nuntun, mursyid ngaranna. Teu meunang sambarangan. Geus kurang kuari maneh teh ayeuna mah tuh kudu melaksanakeun suluk teh hiji bahasa dina thariqah jelema nu ngalaksanakeunana ngaranna salik suluk teh artina nyucruk jalur mapak tapai ari salik adalah nu nyucruk jalur mapai tapai mapak tapak mapai tapak ngan nu dimaksud suluk di dieu suluk maksudna ieu teh nyucruk jalur para wali Allah salikna nyucruk makom yakin nu dipigawe ku para wali Allah geus atuh kuari bas suluk jelema nu salikna nu ngalaksanakeun makom yakin deuk menuju makom yakin dina asma Allah engke hayang datang kana sifat engke hayang datang kana zat di mana geus beres dina asma bakal datang kana sifat engke bakal kana afal asal geus kaharti asma jeung sifat jeung afalna bakal kaharti zatna yakin kana jadi mau yakin mah engke kurang dibuka-bukakeun ku Gusti Allah lamun urang geus datang ka yakin mah buka mata urang nu ieu dedeulean mah lain nu ieu ceuli urang nu ieu dibere dedengian lain nu ieu geus yakin mah beda ambean urang nu ieu tapi engke dibere ambean nu lain ieu dibere henteu selalu dibere di mana hayang di mana teu hayang osok dibere ngan urang embung geus dibere dedeulean ku Gusti Allah tuh jadinya nage kaget ya Allah kok dibere kos kieu kok dibere kos dedeulean nu lain dedeulean nu biasa dedengian nu lain dedengian nu biasa aambean nu lain aambean nu biasa Sidina Umar bisa neuleuh bala tentara nu aya di Yaman coba bayang cak Sidina Umar naik aljabal kadeuleuh kan ku Sidina Umar bala tentara teh ieu dihandap sedangkeun musuh nyerang cak Sidina Umar teh sia lamun kaburu ka musuh datang ka dinya bisa kaserang hei aljabal maksudna naik ka luhur kabeh sahabat naik bari nanya woi suara Sidina Umar tah mah suara Sidina Umarna di Madinah kadeuleuh ku Sidina Umar dibere blak insyaallah aya tamu datang namu ka Sidina Utsman cek Sidina Utsman tadi mana di jalan zina zina Masya Allah ngarasa bahwa nyana tadi di jalan teh aya awewe ditanya terus rada dipaksa dideuleuh gitu berarti kan zina mata cak sahabatnya Masya Allah Kangjeng Rasul geus teu aya tapi aya nu seperti Kangjeng Rasul bisa neuleuh kulana di mana Sidina Utsman cuma nangis ya Allah ya Rabb poho bisa kadeuleuh tah mata-mata jelema anu jelalatan teh bisa kadeuleuh aya gambaran di mata
Itu aya sarwitian mata. Kadel katempo. Gitulah jelema geus boga yakin. Masya Allah. Moal Ki Balam bin Ba'uro geus boga yakin ketika yakin teh dicabut ku Gusti Allah aras goyang mun ngadoa. Muridna bisa hiber. Masya Allah karim. Kos gitulah ilmu yakin. Geus lamun ilmu yakin mah kumaha tah mun geus datang ka ilmu yakin? Suluk. Sesuai jeung perintah guru. Dina Asmaul Husna anu kuari ngan dijieun 9 makom lamun maneh geus datang kana 9 makom hiji makom ge geus boga rasa 2 makom komo geus datang ka 9 makom geus hirup bisa hiber ka mana ge rahimallahu ahi cak Kangjeng Nabi boga ngaramatan Allah ka dulur kura Isa lau zada lamun tambah keyakinana lama syafil hawa niscaya nyala lempang di awang-awang cak Kangjeng Nabi dulur kula nu ngaran Isa lamun tambah keyakinan bisa hiber. Puaran. Tah kos sekarang itulah ahli-ahli Allah. Geus lamun jelema geus ibadah datang ka dinya moal aya anu dimudap dimodif. Moal aya haram jadi halal, halal jadi haram. Teger bae. Allah nu dideuleunya. Lain duit, lain dunia, lain jabatan, lain tata. Lain kemuliaan, lain keagungan. Hiji Allah ngeunah teu geunah ku masia. Aing mah parentah Allah nyampe ke titik sakitu. Karasa ku sia menang hidayah sia. Teu karasa sia acsana sia cilaka ujianan. Ih, aing mah moal ngaji cenah ka Cilongok lah kos kitu mah tah lolos. San wanita ada sia ngaji ka dieu. Aing wanita henteu naon henteu mere duit tilok sia. Emang sia. Tuh cenah kiai mah hayang dibere. Tuh sia lain hayang dibere mere ge tilok. Mah lain maksudna aing hayang dibere atoh henteu sia osok mere tah henteu. Atuh henteu cenah ngajina ge di Tangkal Buah. Teu eta karasa pan ku sia. Ngajina di Tangkal Ambon. Kitu mah cenah kiai hayang dibere ulah nyebutkeun kiai hayang dibere henteu sia geus merencak. Encan janjakna da. Atuh urusan hayang dibere hayang henteu mah teh urusan aing. Urusan aing mah kumaha aing jeung Allah. Ai sia ji cenah aing mah boro-boro mere wau ge henteu. Atuh bukan sia. Badak nu di luar mah eta mah. Lah sok nu di luar teh sok bisa bahan teh atuh. Geus kuareng teh di aku deui geus kabehan lah nya. Sok di luar gitu amat sih atuh kitu bae eta mah. Geuh cenah kiaina hayang dibere urusan hayang dibere jeung henteu teh urusan aing. Salah-salah aing bener-bener aing sia geus jang pere. Heueuh nya tuh. Encan cenah wau ge henteu embung lah embung wau mesti dipentak. Enggak ada ini. Tah, iya kan gulak gilak. Hati orang lempang ka Allah. Dijieun seperti itu. Babari zikir nama ilallah, cau gede. Ilallah. Aya di bere rada gede. Ilallah panjang zikir lagi. Doa lagi geus kararieu kieu deui. Sugan teh geus naik deui. Udah deui. Ah, seberes deh. Nah, iyalah nu hese datang ka makom yakin. Mimiti urang mun tobat teh mah tobat. Terus tobat ka Gusti Allah tobatna ge aya 3 rupa, tobat syariat, tobat thariqah, tobat hakikat. Tobat syariah mah eta teh awamir wan nawahi. Urusanana zahir perintah jeung larangan. Kuari naik geus bisa eta mah jang geus sapopoe naik kuari tobat da tobat dina thariqah urusanana qalbu kecenderungan qalbuna kana dunia kecenderungan qalbuna kana nafsu kecenderungan qalbuna kana materi dan lain-lain sebagainya tobatan lempengkeun ka Allah melalui tafakur jeung muraqabah naik set datang ka roh tobat hakikat ngaranna lain bantrak-bantrakeun kobo geus karolot bantang ka modar sanwal bisa. Tah moal lain pabagatan kudu pepegatan heula jeung dunia, pepegatan heula jeung makhluk, pepegatan heula jeung karamean. Jadi berarti cicing sorangan teh indah, baturna teh ngan sakadar tasbih Allah. Baturna teh sakadar Quran, maca Quran baturna sakadar kitab. Eta lah nu jadi batur. Kabelah dituna hiji be nu jadi batur Allah. Kuncina, kuari kunci. Bahagia amat aing teh nyaho ka pangeran anu asli
Pangeran teh nu ngadamel langit, ngadamel bumi katut esina, batur mah gagah jeung sugih teu wauh ka pangeran eta. Aing mah bahagia dibere nyaho ka pangeran nu asmana Allah. Masyaallah karim. Senang luar biasa lantaran Allah mah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Terus senang, Masya Allah. Allah teh anu boga rahmat, Allah teh nu ngarahmatan, Allah teh nu Ghafur, Allah teh anu maha hampura. Gusti, urang boga dosa dihampura, senang boga pangeran modal gitu. Ketika urang kesusahan rahmat Allah turun, senang, Masya Allah. Ketika urang butuh dibere ku Gusti Allah, senang boga pangeran kos gitu. 2 nomor katilu pangeran nu nyieun langit katut eusina anu mawa rahmat selalu ngarahmatan selalu babarengan jeung aing. Ya Allah, di mana innallaha ma'ana. Allah teh bareng jeung urang. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah teh bareng jeung urang di mana bae urang ayana. Innallaha ma'al muhsinin. Allah babarengan jeung nu nyieun hade. Innallaha ma'as sabirin. Allah babarengan jeung nu sabar. Aing mah tenang sebab bareng jeung Allah nu nyieun langit jeung bumi. Geus ka mana moal sieun. Ka mana moal sieun sebab geus boga rasa. Ilmu teh lain disumut tapi karasa ku qalbu karasa ku roh. Yakin ngaranna. Nikmat geus sirup. Udang peuting geus teh sieun sebab Allah bareng jeung aing Allahu Akbar. Tesieun ka pocong, tesieun ka kuntilanak. Ya, itu mah kos kitu. Aing mah jeung Allah jeung nu bogana. Awas ya bejakeun ku aing sia ka Allah. Kuntilanak goblok sia ka aing. Aing keur bareng jeung Allah bejakeun sia ku aing ka Allah. Tolol sia. Sieun ka kuntilanak. Aduh, panas. Aing teh balik ka raja aing aja pendi. Wah. Balik jana ka rajana. Minta pertolongan. Aing jeung Allah ya. Ulah sembarangan sia. Langsung indit pocong. Jet, cil kami ge. Urang dak dileuweung sorangan. Aya bae eta, buaya. Oh. Di mana sia buaya? Calangap. Aya sia gara calangap. Sia makhluk Allah, aing makhluk Allah. Ye, Allah na keur bareng jeung aing. Awas sia. Sia bicara calangap ge, sia teh Allah. Allah keur barengan jeung aing. Ngaleo sujanana buaya geus. Mau bejakeun ku sia. Aya sia ngalalag aing. Awas sia. Goblok. Sia makhluk Allah, aing makhluk Allah. Sia teh nang nyalangapkeun Allah, aing teh keur babarengan jeung Allah. Bejakeun sia ku aing ka Allah, ha? Langsung nutup sini. Sok keur bejakeun. Sok. Kuari urang coba ka Taman Safari. Turunkan di mobil kurang aja pendi. Pas di maung deh. Hai. Sia makhluk Allah, aing makhluk Allah. Iya makhluk Allah. Aing makhluk Allah. Ku baung dioyak-oyak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keyakinan mah di dieu. Di dieu tah di kolbu. Jadi urang teh ibadah datang keyakin, puncakna keyakinan ialah cek Imam Ghazali ti Kangjeng Nabi. Terrealisasi tentang pembenaran orang terhadap Allah. Datang ke mana orang ngabenerkeun Allah, eta yakin. Ulah wakakan kos kitu renan teh mah luhur teuing. Dina perebah rezeki bae heula. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap nu kumalandang di alam dunia ieu teh Allah nu ngarizkianana.
eta kecap saha kecap Allah sia percaya ka Allah bahwa Allah pangeran percaya eta sia yakin eta sia percaya bahwa eta ayat ti Allah yakin sanu ngomong eta Allah yakin mah cantang tuh percaya bener percaya nama bener yakin cantang tuh ha gerak mulai kurang guaridet dari orang magahan ngaji tong trong ngaji jeung budak datang ka imah kak jauh beas wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha baca habeka numbak seubeuh moal ge kak ayo baca deh. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya lapar keneh, Kak. Heeh nya. Geus kieu kumaha tuh? Ngautang sia ka itu ka warung. Ngautang. Engge mah erna kongkorong sia tenang. Aduh, Kak, ayat ngarusak kongkorong, Kak. Baca kurang mah ngagigeg beta. Mulai guys dah diuji keyakinan ku Gusti Allah magahan ngaji emang kumaha gitu ulah deuleu kiai geus atuh mapan ulah deuleu kos Habib Lutfina ulah deuleu kos Habib Umarna ulah deuleu kos kiai Buyana deuleu keur ngarayapna emang kumaha gitu Masya Allah tah kos gitu mulai geus dah teh geus ngojeknya mulai ngojek turunnya na ka syariat berarti geus mal naik-naik satungtungnya nang ngojek ceknya nanti di Kanjeng Nabi ge bersyariat berarti nyana bersyariat geus teh mah jang contoh doang kan Kanjeng Nabi mah apa Kanjeng Nabi butuh henteu teh mah jang nyontohan bagi jelema anu teu mampu kos kitu mulai nu dagang karung tani eta jelema nu teu boga keyakinan ka Allah nu kos sekarang itu teh meng pelehe eta mah kos teu boga keyakinan satungtung jelema dagang teu boga keyakinan Yes, beres. Tani teu boga keyakinan. Usaha teu boga keyakinan. Berarti aduh aing mah lamun teu tani atuh teu dahar kadinya kan. Aduh atuh aing mah mun teu dagang atuh teu dahar. Geus keyakinan jadi dijadi karung dijadikeun pangeran punyana. Tuh, sawah dijadikeun pangeran, pabrik dijadikeun pangeran, PNS bupati dijadikeun pangeran punyana pagawean. Ta eta teh ngomong geus luhur. Dina syariat mah masalah dagang teh aja orang mah bersyariat temantak lamun encan waktuna bertoriko ulah sok totorekatan ulah sok totorekatan ulah ngomong ente torekatnya apa sih anak mah Qadiriyah anaknya Nasabandia ente di mana musiknya anak di sono iya udah ente dagang apa aja tas torekat teh ngobrolkeun dagang goblok ente dagang apa anak mah dagang itu apa namanya warung kelontongan ente anak mah dagang gas teh kabeulem gitu ku gas nanya ngobrolkeun torekat aju dagang nah kuarikan kos kadar itu kula sering jasa kula ditanya kieu torekatnya apa tahu dah saya mah enggak tahu geus aya batur aing mah nanya kasih moal ditanyain teh hayang urusan kos gitu aya batur kalau situ torekatnya apa saya Naksabandia guru saya mau sono, mursyid sono. Oh, kalau mau udah saya ajak sono. Iya udah beres. Kebal ditanya. Situ dagang apa sih? Saya dagang gas, alhamdulillah. Apa norekat teu meunang dagang? Lain teu meunang. Encan wayah. Norekat ulah sok dagang, ulah sok tani ulah. Keur meujeuhna sulukna deka Allah mungprug paeh hirup-hirup. Mantap atuh hese norekat hese saja lemana. Dijawab babarian jasa kita kalau enggak norekat enggak kenal Allah. Iya tuh ngomong atuh secepling-cepling apa bari ngomong atuh. Iya kapan kita kenal sama Allah ya kalau enggak norekat ya kagak bisa. Udah kita norekat aja mumpung ada kiainya cenah teh. Tah datangkeun ka yakin. Set sok kumaha ieu datangkeun ka yakin bahwa setiap nu kumaha landang pasti Allah nu ngarizkian sireum teu boga pabrik hirup kupu-kupu teu pernah nyada jadi karyawan hirup manuk teu pernah nyada boga pabrik hirup
kunaon atuh sia dibere akal jeung pikiran eleh ku manuk eleh ku sireum eleh ku kupu-kupu sia je nu matak kuari mah beurit ge beurit kuari ngahiji jeung urang beurit baheula mah beurit gede teh kan aya di pasar pantes lantaran urang pasar mah kos beurit kabeh kuari mah tah ka kampung mah ngahiji kuari beurit jeung urang kayak beurit jeung urang teh beurit ge ngomong sia nu beurit sia nu beurit engge nyaho cipa sia ngalawan mun urang ngomong mah kos kitu tah pamajikan urang beurit sia ka pamajikan urang sia nu beurit disalakin cokotan bae beurit sia salagi sarua deui beurit sia pa beurit bandak bari teh lambang beurit ngahiji jeung urang kahirupanana geus akur jeung nyana tuh terus tah ieu tah asal boga yakin makan lain disungut di jero hate aing boga keyakinan yakin teh kan tina ilmu heula bahagia nyaho ka pangeran bahwa pangeran Allah aing senang jasa Allah teh sebab Allah nu sugi sok mereka aing nu sok mereka aing teh aya babarengan jeung aing keyakin urang ketika urang nah teh di bedar atuh tinggal urang ba Allah babarengan jeung aing masyaallah nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti pan bareng jeung abdi teh bareng ka Gusti abdi makhluk Gusti acenah ku dipaehan ku Gusti kudu teu dahar atuh mangga bae acenah atuh abdi neuk dibere nyanggakeun sadaya-daya Allah mah maha kawasa aya lah jelema liwat set jelema asli jelema keur cicing bae Mam ieu budak cicing bae nya Mang keur naon ieu keur naon hayang roti tergantung keyakinanna lamun nyana keyakinanna datang oh ieu meureun ti Allah datang roti datang hayang dia dibere 2 datang ka dinya keyakinanna mun aya keyakinan leuwih luhur mang hayang roti cicing bae aing mah geus kumaha Allah bae mun ditawaran coba hayang jawab kumaha si budak ditawaran cicing bae penting bangun lapar tinggalkeun bae tah los jang sia berangkat kan tinggal urang ngadahar keyakinanna encan luhur keneh eta masa kitu mang euy mang bangun lapar ye cicing hayang dahar tah roti hayang cicing ieu budak lamun ditinggalkeun asana paeh sanajan dibere roti bae ka babaturan ka dieu sia pang nyalangapkeun calangapkeun ber roti dorong kucai dorong dei darah gedean cak baturan rada gedean dorong deh kucai dorong deh tah coba gas sedang bentangana alhamdulillahirabbil alamin itu sih bisa keur nyoba keyakinan datang ke mana ieu ternyata horenganan lamun urang nyakin geus tinggi jasa dihuapan ku batur ulah hese-hese nu gering bapak urang batang ada harta bohong para rakyat lamun teu dahar geus bahaya ieu mah geus dawa tanagan mana mak ieu nya geus daek dahar heuh sajen bubur coba bieu bubur oh tuh bapak calangapkeun eta aya rezkian keneh mah dicalangapkeun bapak urang calangapkeun inuman seprit mana seprit manya nu gering seprit jang aing iya nu gering itu aing mah kudu seprit tuh eta aya keneh rezkian mah kajen kuku mah dicalangapkeun bae rizkina datang ka mana Allah nu ngatur urang tinggal keyakinan bae nu gering ge aya keneh rizkian mah ti Gusti Allah datang bae ka beuteungna tah tinggal urang keyakinanana heuh nya teu daya teu upaya orok teu bisa usaha dipangusahakeun atuh urang ge sarua bae lamun urang boga keyakinan orok boga keyakinan ka Allah can loba dosaan kos kitu aki-aki gering kieu dihuapan urang ge mun boga keyakinan kos kitu dihuapan urang urang boga keyakinan geus dewe ka Allah cek pemajikan kak ieu bangona cicing kak barang balik cicing longo ka jokos kieu kak emang ngaji naon di ditu kak jadi kos kieu kakak ieu cek pemajikan aing sieun tinggalkeun ku aing goblok mana ditinggalkeun aing pae sorangan
Pamajikan lah tetep ditoel ku Allah. Sebab janana yakinna lalagaan. Nyana lalagaan lain dek nyoba diri ku serangan ka Allah, nyoba ka pamajikan. Coba pamajikan ka aing ngaladenan tante atuh moal bisa. Kuduna ka Allah ulah ka pamajikan. Lamun urang tawakal ka pamajikan atuh salah. Coba pamajikan aing ngaladenan aing tante atuh salah ka Allah. Bodoh. Cek hati aing mah deuk ka Allah bae dek indit dek ini sabodo. Allah. Moal ge ka pamajikan ge. Engke ge nyana ge ngagerokeun anakna itu abah sia tas ngaji di Cilongok jadi kos kieu. Emang ngaji naon sih tadakeun coba ka babaturana. Tadakeun oh ngaji torekat bah ulah ka ngaji torekat atuh jadi kos kieu ye. Dicalangapkeun minuman. Beres. Deui. Ngeunaan teu ka Abah. Mun aya mah daging kotor. Sial, ieu pulah piring sagala. Teu jadi mah dorekat da. Nya milih os gitu atuh. Aya dorekat mah kumaha pameran ti Allah. Nu datang ka jadana kumaha ti Allah karak. Nah, tapi lamun nyana geus bener-bener sesuai jeung petunjukna. Engke ge moal katahan kajen kumaha geus. Sebab aing tenang jasa. Boro-boro babarengan jeung Allah nu boga anak kakarak bareng jeung sugih bae urang geus tenang. Tenang jasa aing bareng jeung si anak tenang jasa. Tah, iyalah walillahil asmaul husna ngahaja kukula teu dicaritakeun secara spesifik. Besi diturutan. Ai kiai onom jeung santri nurutan ge geus aya modal. Ieu Masa tukang karung nu karari itu patut. Tungtung nama pan ngamalacin. Bah, emang enggak dagang lagi? Enggak, abah norekat sekarang. Itu karung mau dikemanain, bah? Udah bagaimana Allah aja bakar-bakar dah. Kan salah ilmuwan mah. Udah bakar mau kemana? Abah mau udah mau ke Allah aja. Sapoe dua poe aja nak kuat. Ya kan seminggu bah ini gimana ini kesononya emang kenapa akan itu dapur gak kebul gimana Allah aja udah kalau gimana Allah mah udah saya mau pulangnya pada pulang semua sini ada sendiri sama Allah ya jangan atuh gua sama Allah juga gak kelihatan berarti kan tahu ilmuwan bakal kos gitu mepet baiknya nami lu balik iya doa ilmuwan makan aja aing mah berkeyakinan Allah bareng jeung aing. Hei, pan Allah mah gaib, justru aing teh endeup ngarealisasikeun pembenaran aing terhadap nu baha gaib. Allah teh nyieun langit jeung bumi aing supaya ngarasa bahwa ieu dadabelan Allah. Ieu mah kakara caritaan doang. Allah teh Rahman, Allah teh Rahim. Aing mah hayang keuna karasa bahwa Allah teh Rahman, Rahman Allah teh keuna karasa ka jantung aing. Rahim Allah teh keuna karasa ka jantung aing. Coba aing mah hayang nyawa moal ngan sakadar dibaca ya Asmaul Husna tapi kena karasa ku diri aing. Ku jiwa aing geus babor sia kabeh aing deuk jeung Allah. Geus leuweungan disengseurekeun ku batu. Jadi disengseurekeun we keur jeung Allah ieu. Dihina ku batu basen da salek sia aing keur jeung Allah ieu. Tah. Lamun terus tah secara spesifik tah di antara Asmaul Husna ngaran-ngaran Allah engke ditarurutan ku nu teu ngaji cilaka aredan kabeh. Redan ya tan mantak ieu dicukcak lantaran ieu besi kieu padahal mah encan guguru salah mantak jelema ngaku torekat kayawan encan guguru kajen kumaha ge atau guguruna teu anggeus di deuleu langkah-langkahna di deuleu zikir-zikirna encan komo hajunyana ngaijazahkeun zikir mah encan salah fitnah kajen kumaha ge zikirna lain berarti ulah tapi ulah mengatasnamakan torekat zikir biasa bae lamun nya mengatasnamakan torekat berarti geus kudu aya makom-makom anu kunyana dilewati sedengkeun kanyahoan ku ahli nama lain tah maka jeung kumaha ge tah ieu cilakana kuari teh geus ngamursidkeun sorangan kula mursid di mana Haji Mursid sugan teh mursid naon atuh sabodo sia Haji Mursid mah tah ieu aju kuari barang jadi ahli no aja torekat teu wau jeung jelema emang kudu kitu barang kuari geus torekat kehidupan lain kitu antara keur suluk jeung geus jadi kudu berbeda
Ialah asmaul husna. Walillahil asmaul husna ngan ngahaja eta henteu spesifik cara-cara anak beusi ditaluturkeun. Ngan engke geus datang ka yakin berarti geus aya rasa. Beda jelema ibadah geus boga rasa. Kemelang. Kapimplan. Peuting jeung beurang bakal akur bae. Neule jelema nu di deuleu makhluk Allah. Nah, adapun urusan mulyana hiji inna akramakum indallahi atqakum. Selain anu takwa teu dianggap jelema mulia. Kajen teuing bupati, gubernur, presiden, sugih saadag-adagnyana, sadunya pangsugina, satungtung teu takwa teu dianggap jelema mulia. Sebab jak Allah inna akramakum indallahi atqakum. Nu pangmulia mah nu takwa, lain sugih. Pan di mata urang anu sugih nu mulia. Nu gagah nu mulia. Asal boga mobil bagus, horenganan menang sabulan dicokot deui ku daerah. Sial katipu urang. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna wallahu a'lam.